Urang sadayana tiasa hirup, tiasa gerak, tiasa ningali, tiasa ngadangu, tiasa nyarios. Eta ngadangu urang, cariosan urang, pangdangu urang, pamasan ti Gusti Allah, bukti urang teh hirup gitu. Sabab lamun teu hirup mah moal tiasa gerak, moal tiasa ningali, moal tiasa ngadangu, moal tiasa nyarios. Kenten eta bukti eta teh naon? Hirup urang. Tah, hirup urang di alam dunia ieu gunakeun kangge midamel kasayan, sabab non meungpeung hirup. Sabab tos maotna moal tiasa midamel kasayan. Alam arwah, alam rahim, aya alam dunia, alam kubur, alam barzah, terus alam akhirat. Alam anu dilalui ku urang kanggo midamel di alam kasayan teh midamel kasayan di dunia hungkul. Di alam rahim urang teu terang, di alam arwah komo. Di alam barzah urang tos teu tiasa midamel kasayan. Kantu nampina. Tapi di alam dunia urang tiasa midamel kasayan hem bekelkan di akhirat. Qala Isa alaihissalam ngadawukeun Nabi Isa alaihissalam ad-dunya salasun, salah satu ayamin. Sor Nabi Isa mah dunia teh 3 dinten. Ku singkat-singkatna Nabi Isa nyebatkeun ari dunia teh mung 3 poe. Yaum amsin qad madha biyadika minhu syai'un. Sor Nabi Isa ari dunia teh anu tos kalangkung hiji poe kamari geus kalangkung. Urang geus midamel naon dina poe kamari geus kalangkung. Nu kadua wa yaum godin la yadri atadri anu drikuhu amla. Poe nu kadua Nabi Isa teh isuk pageto saminggu deui, sataun deui, sabulan deui, sataun deui, god disebutna teh yaumul god. 10 tahun deui, 20 tahun deui, 200 tahun deui mun teh. Eta mah yaumul godin. So isuk, poe isuk, ada poe usuk, urang bakal nepi atanapi moal kana poe isuk. Ayu drikuhu amla, nah urang bakal nepi kana poe isuk. Terus aya poe ayeuna, wa yamu anta fihi fagtanimhu. Jeung poe anu anjeun cicing nya teh poe ayeuna. Kumaha tuh? Pagtanimu kudu siap-siap, kudu pergunakeun semaksimal mungkin. Poe nu ku ayeuna ku urang dianggo, urang dianggo kana kasayan tah pergunakeun poe hirup anjeun ayeuna eukeur nu eukeur ku anjeun pigawe tah gunakeun kangge midamel seseueurna kasayan. Gitu. Eta teh tos jeneng paripaos bahasa sepuh kapungkur. Bahasa sepuh kapungkur nyaeta anjeun kudu bisa nyawang ka tukang, neuteup ka hareup, beuntak ka poe ayeuna. Itu bahasa sepuh kapungkur. Geuningan bahasa sepuh teh bahasa jalmi-jalmi nu bodoh. Bahasa sepuh teh geuningan nyok kana hadis. Upami ieu Nabi bisa nyebatkeun poe ayeuna, poe kamari, poe nu bakal datang. Isuk kamari ayeuna gitu. Madi amat nak madi istiqhal istiqbal. Poe teh kitu. Bahasa puma anjeun ku bisa nyawang ka tukang, neuteup ka hareup beuntak kana poe ayeuna. Upami bahasa Quran mah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Eta penjabaran tina kalimat anjeun kudu bisa neuteup ka hareup, nyawang ka tukang, beuntak kana poe ayeuna. Gitu. Tetep ku anjeun sawang ku anjeun waktu nu ka tukang. Hartosna waktu nu ka tukang teh nalika urang parantos kapungkur, urang geus migawe naon? Nah urang midamel kasayan atawa seueur kaawonan. Upami urang seueur midami kaawonan, maka poe ayeuna keneh urang ulah putus asa. Di mana urang kapungkur seueur kana kaawonan eureunan. Sabab Allah moal ninggal awal, tapi Allah bakal ninggal tungtungna hungkul. Gitu. Urang ngageletuk maot teh nalika urang keur naon? Akhirna nu Allah ditinggal mah saes awalna. Urang seueur midamel kasayan, tinggalkeun kasayanana. Sabab nu bakal ditinggal palanon saena tungtungna. Jadi ulah suul khotimah, kana husnul khotimah. Jeung ulah pesimis
Nalika orang kapungkur seueur midamal ka awonan, ayeuna masih